tadi hampura deh ya mah bebeja ai asli jeung teh mah kumang kewe. Oh jadi maneh teh cenah ayeuna teh ceramah teh deket lautan, caket sing teh deket. Di Cidaun, ai Cidaun teh pan perbatasan Garut jeung Cianjur cing teh Pak. Deket cenah ka Ranca Buaya. Nah cing teh usaha mege urang ditu ka laut. Cenah meureun cirina teh lauk. Cing teh teuing. Teu apa? Cenah gitu. Batang engke teh lamun abdi teu mawa lauk teh bakal ditanya, "Maneh teh di mana sebenarnya?" Bingung abdi ngomong, Pak. Disebut di Tasik kudu mawa Ranginang, disebut di Sukabumi kudu mawa mochi, disebut Karawang kudu mawa beas Karawang. Aya disebut di dieu teu mawa lauk, alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubalik mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Camat Bapak Kades oge pun lanceuk Abang Paruk anjeunna di ieu tempat tetetela geuning RW sobat kuring. Moga-moga anjeunna panjang yuswana parek milikna deukeut rizkina anggang balayeuna. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa jiga nu rek lalajo wayang. Urang hadir di ieu tempat teh kalayan boga maksud nu dituju, boga maksad nu disejat. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Kunaon make jeung usaha jawabanana hayang boga. Ibu udur leos ka rumah sakit ditanya kunaon ka rumah sakit jawabanana hayang cager. Tah ari ieu ngarariung di ieu tempat judulna pangaosan. Ai pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut ka Bapak DKM. Naon gunana ilmu? Da loba jelema boga ilmu tapi eueuh guna. Leos sakola nepi ka luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti eta ilmu teu cocok jeung fungsina. Well. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang boga ilmu hirup mah anger poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempotina kijep kieu mah kijep bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge pasea wae. Ibu ge nyararaho ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jeding. Berarti lain urang nu teu boga ilmu nu eueuh teh cahaya tina eta ilmu.
Saha atuh jalma nu bakal menang oncor cahaya ilmu? Jawabanna nangan hiji, qalbun salimun, iwal ti jelema nu hate bersih. Lamun jelema hate bersih dititipan ku harta bakal resep nulung nu butuh nalang nu susah. Lamun hate kotor dititipan ku harta beuki loba hartana beuki adigung dina hirupna. Well. Pon kitu deui sarua. Jelema alus hatena dititipan ku ilmu beuki loba ilmuna beuki tawado hirupna. Ngan lamun jelema kotor hate dititipan ku ilmu beuki loba ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku ngomonganana. Mata kunci hirup manusia mah anger lain banget hate. Ayeuna ibu hayang geulis enteng, kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare ngan kudu sadar da punduk mah angerenge. Ngageelisan awak mah keuna kuruksak, tapi hiji nu maruksak tah geulisna eusi hate. Matak hakikat hirup manusia ngareneng lain sakadar awakna tapi kudu ngareneng jeung hatena. Ayeuna ieu urang ngareneng nah ngareneng jeung hate wallahu alam. Lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah hese dikobet. Ibu ngareneng jeung tatangga bubar ti dia ngomongkeun bau kelek si eta mah. Artina nu kudu ku urang direnengkeun teh tah eusi hate. Mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Aduh. Anu make saragam jeung molotot ka urang euy. Keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun tah eusi hate. Da saragam mah bisa dibeli, tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tapi nyaragamkeun eusi hate hampura ka mana deuk meuli. Matak hakikat nu ngaran hirup jelema mah lain karena luhur kuta gede dunya, lain rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus hatena alus daripada dijas make dasi ai aspal di lalebong. Na memang na urang dek ngahargaan jasna moal, narek ngahargaan dasina moal, leuwih hade pemuda gondrong lain pembohong alus hatena daripada jadi pejabat tetela bangsat. Nah, dah hirup mah teu kudu legeg, hirup mah ukur disebut. Nana gerhana didatangkeun ka ieu tempat disebut ustad, kuring nama mung disebut ustad. Nah sieun teu akur jeung gawe hanaf disebut ustad ai pagawean baeud ka batur. Da ustad kiai jeung ajengan mah boga tugas warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Cing ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu baru sampeana eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana ustad penta jamna dibikeun moal. Tah ibu teh awak pengajian hate mah rujad. Suudon teh. Tapi da ibu teh kuring teh ibu. Ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok sili omongkeun. Matak hakikat urang teh naon make jeung kudu sombong pira kadar disebut batur bukti gawe nama cantang tuh bener di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat jug jara di pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucunguk matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Mata kedaulatan ada di tangan rakyat moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya nu leutik moal mungkin disebut alus tanpa aya jelema nu teu alus. Matak nu ngaran hirup mah papasangan. Aku ku awak urang bener salah milik urang, alus goreng milik urang, kedul jeung daek ge milik urang. Nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah mineng. Palebah mana penceramah mineng salahna ai ngocobrot teh jiga nu heueuh. Fakir, miskin, yatim. Tinggal cek pun lancek we. Kang Paruk, sae ceramah teh harti pisan, urang teh kudu nyaah ka fakir miskin. Ayeuna mah amplop teh moal dibikeun. Tuluy urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha cek kuring? Geus duduluran teh nepi ka dieu. Artina ilmu dibawa kana gawe, saha nu sanggup. Matak nu ngaran ilmu teh lain ukur nyarita wungkul. Ilmu teh kudu diukur ku tilu rupa. Hiji kolbi, dua kauli, tilu pili. Kolbi eusi hatena, kauli omonganana, pili pagaweanana.
Sapanjang urang ngewa keneh kanu salah artina urang can bener. Sapanjang urang ijid keneh kanu bodoh artina urang can pinter. Teu apal fungsi pinter nu sabenerna. Well, tak nu ngaran hirup mah disebut beunghar teh tong legeg. Justru nu ngaran beunghar kudunya kanu miskin da moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Mata kanu miskin tong sok mapanas hirup teh. Tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong ngomongkeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngedeng-ngedeng kongkorong kanu teu make. Naha panaseun batur. Ieu mah ngadon diomongkeun 40 gram ya teu salaki kumaha sia we. Naon sababna? Harta puraga denda nu ayeuna disombongkeun, punten di akhirat mah eueuh pangaruh. Ditanya ti mana harta dipake naon, deuk naon jawabanana. Beda jeung jelema nu miskin mah moal ditanya harta ti mana dipake naon, ku salat nu miskin mah bisa ka sawarga, ditanya harta pan teu gablek. Jadi lamun engke nu miskin ditanya ti mana harta dipake naon, tinggal kieu we teu boga. Tapi sabalikna keur jelema nu beunghar, entong bangga-bangga teuing bakal dipenta pertanggungjawaban tina kabeungharan, ti mana harta dipake naon. Jawaban urang dipake nu yatim, lor si yatim teh tina lawang pantos surga, wadul. Cek urang teh dipake si miskin, kumaha cek nu miskin? Bohong. Dipake ngabangun masjid, apan DKM jeung Alparuk harita ngajawab hareupeun Allah, gede wadul ditagih gara rese. Matak nu ngaran harta puraga denda biasa we teu kudu riweuh. Da ngaran kahirupan manusia mah kumaha hatena. Alus hatena cicing di nu beunghar bakal bager, goreng hatena cicing di nu beunghar pedit. Nah jika nu kasih nirah kumaha lamun urang nyerenteng sanu rek ngahalangan. Mata hirup nu kudu ku urang dibersihan teh eusihat teh. Mata urang teh ternyata kosong, hirup teh ai kosong teh teu boga naon-naon. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dicician lagi hiji ku Quran, dua ku alam. Quran buka, alam baca. Quran dibuka, alam teu dibaca, agama alus ngan hirup seuseut dina duit. Pinter maca alam ngan poho maca Quran, beunghar ngan adigung. Mata umat Islam mah Quran buka, alam ge baca. Pan bangsa batur mah maca reungit nyiptakeun anti reungit, obat nyamuk ngaranna, ibu nu meulina batur nu beungharna. Bangsa batur mah indit karanca buaya nempo budah, dibawa budahna dipake nyieun keresek. Pan bangsa urang mah nyieun jeung ngaduruk keresek. Jadi bangsa batur teh pinter maca alam ngan poho maca Quran, akhirna baleunghar ngan adigu. Bangsa urang pinter maca Quran ngan teu pati pinter maca alam, akhirna hebatna agama ngan punten rada seuseutna ekonomi. Bener ya? Sedangkan Islam mah pek baca teh dua rupa. Awak ibu gerasok baca rambut jeung halis. Pan eta teh Allah nu nyiptakeun rambut jeung halis teh dipiara ku Gusti Allah. Matak geus we tarimakeun. Ieu mah halis geus alus kerok ganti ku patlot. Atuh balik ti dieu teh pasea jeung salaki da leungit hiji. Bulu panon geus alus antep. Ieu mah nyon disambung dieluk-eluk ka luhur. Atuh numpuk urang teh kajigan nu berat kiceup. Balik ti dieu teh pan aya nu mawa motor. Gelebuk angin badag tikusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon bacaeun Pak waos tina tulang na jero pandangan ge aya tulang mana nu manjangan tulang leungeun nah tulang huntu teu manjangan dalamun ibu paranjang huntu kuring diulem ka dieu teu sudi datang nah asa ceramah di alam gaib Pak. Ieu teh Allah nembongkeun maha sampurna nyiptakeun manusia anu sampurna ngan kasampurnaan urang bakal eleh kunaon ku hawa nafsu ulaika kal an'am baduhum adol jelema nu ngagugu hawa nafsuna leuwih atah adol batan sato. Doma kencarkeun paling nu dicokot daun sampe pan manusia ngencar mah nya sampeuna dirabut nya pagerna dileklek nya daunna diseupan nu bogana dikadek. Heueuh. Kali-kali ibu teh ngareneng jeung hayam urang teh makhluk Allah nu sampurna ngan kasampurnaan eta teh lamun leungit hawa nafsu lamun masih ngagugu hawa nafsu leungit paharga diri urang sok hayam da manfaat kabeh buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eueur aduk atuh tulangna pan ieu kaum seblak teh
Haya manfaat, coba sahebat-hebatna urang enjing-enjing ngenog teuneun di warung batur bangkrut. Heeh ya. Kali-kali urang maca orai, era urang teh ku orai teh nyindiran ibu. Orai satahun sakali ganti kulitna ngan ngaran anger orai. Kunaon pengajian urang batur teresep, da urang mah pengajian teh ukur ganti tiung, ganti baju, hate mah teu ganti-ganti. Mun kana saragam Senin bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok karena baju. Nari urang ngalusan teh ternyata ngan sakadar ngalusan kulitna tanpa alus jeung eusi hatena. Matak nu ngaran hirup bulai balik pengajian teh kudu aya robah sifat hate, nu pedit sing bager, nu kedul jadi daek, nu goreng jeung dulur jadi akur, nu sok pasea jeung tatangga jadi tara, batur teh kabita teh ibu. Balik ti dieu ka salaki jadi ngahargaan, tangkep aya. Pan salaki teh bakal nanya, nah euih ngaos teh jadi lebay, tobat. Isuk teh cek salaki, mah ngaos deui. Nah bapa miwarang wae ngaos ka abdi, eta robah sifat. Era urang teh ku sakadang orai ganti kulitna ngaran anger orai. Era lamun pengajian hanya sebatas ganti saragamna, ganti bajuna, tapi nah hate teu ganti-ganti. Kasindiran ya. Tuh lalajoan tangkal kawung. Akar kawung digodog tina 2 gelas jadi 1 gelas pencegah penyakit ginjal. Naik karena tangkalna ternyata eukeur sasak. Geblus karena jerona disebut aci kawung. Naik karena dahana diteuk-teuk jadi lahang bijil gula. Antep bijil pancaruluk cangkaleng disebutna. Leos kaluhurna dauna bisa dipake pan dun kawung udud. Nu hajat nyeun janur tinu kitu di jieuna. Ibu sasapu tinu nyare kawung eta kawung pak nepi ke manfaat kabeh. Coba hirup ibu. Boga bibir alus pakai ngomongkeun batur mata isuk teh nyeri huntu lebok tah. Boga ceuli hade dungdak dengdek kana gosip mata isuk teh budeg puas. Bapak-bapak boga sehat jejak-jejak wae ka pamajikan berepan kana teh pengkor lempang ge edih. Urang tetep bisa mere manfaat geuning matak hakikat manusia nu hade adalah innallaha ma'ana lamun hirupna geus bareng jeung Allah. Nah ieu pengajian jeung Allah teuing teu percaya. Isuk aya keun deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Heuh berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok. Mana tuh Allahna? Tanya kuring. Eta kitu bebengok maneh. Nah ceramahna kuring jeung Allah tong waka percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan. Datang moal. Tuh suudona geus 2 kali, Pak. Beuki lila ieu ceramah beuki daroraka mending baralik ka ditu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catet berarti kuring ceramahna lain jeung Allah tapi jeung duit. Ternyata hakikat urang hirup bareng jeung Allah teh rada hese. Keur salat kadang-kadang jeung Allah, bubar salat kadang-kadang jeung ujub. Mana bukti? Di mana Bang? Salat atuh. Bener? Nah ngaji Quran jeung Allah cantang tuh. Lekohna maca Quran kudu lekohna budi jeung basa. Ta eta jeung Allah. Lekoh maca Quran nah jadi pamer. Serak. Sing teh kunaon mah jeung serak. Tos ngaos Quran sawewengi kumaha sia we. Keur naon ibadah di beja-beja ka batur da moal matak dicatat batu. Sabab jawaban jalma nu bareng jeung Allah alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah. Dihina, diledek, dicaci, dimaki, mangsa bodoh dan nu nyebut bodoh ka urang ge teu pinter, anu ngahina urang ge teu mulia. Hirup di dunya mah aya tungtungna, Pak. Tapi di akhirat moal pernah menang tungtungna hirup. Bener. Sok ibu didongengan ku batur, diledek batur, dihina batur. Antap, antap tong dilawan, tong saruana. Nah engke ge aya eureuna. Tuh lalajoan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Keur naon ibu naik capek-capek pira kadar melaan buah buruk, nu buruk mah engke ge rag-rag sorangan. Ibu dihina, diledek, disaci antep engke ge eureun. Heunaha atuh saruana.
kadarah tinggi jeung tong sok kajebak ku kagorengan batur hirup mah. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana teteh garelo duanana. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa dina salah, urang boga dosa dina gibah, maruk teu wareureu kitu. Anguran masing bijak, batur salah teh enteung keur urang. Da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae teh. Burger we tetangga teh, kumaha ceuk ibu, Pak, urang mah ulah pasea wae jiga si itu, heueuh kuat gandeng, tapi anehnya Pak loba anak. Kumaha ceuk salaki, heuh ngan tempo anakna harasem beungeut. Kumaha ceuk ibu, meureun nyieunna bari baeud. Apaan ibu teh balik na rumah tangga ibu lantaran lalajo batur nu salah, matak nu salah tong coba-coba diomongkeun bisi urang boga dosa gibah. Cokot pelajaran hirupna bener. Ayeuna ieu pangajian nu katempo jeung nu kadenge nah ieu ibadah cantang tuh Pak. Tuh nu ibadah sidik mah nu teu kadenge jeung nu teu katempo saha nu teu datang. Keur masak keur nyangu kurumuy salaki mah naha bejana ayana gerhana diulem ku RW Paruk naha mah teu hadir. Punten Bapak teu meunang kaluar ti bumi kumargi teu acan izin ti caroge. Itu ibadah coba ieu teh diizinan ge maraksakeun. Kumaha ceuk pamajikanana ayeuna mah geus urang tuang sasarengan dekul barang dahar ibadah mutlak Pak pamajikan nohonan kawajiban ka salaki nu paling paur ieu datang ka dieu salaki keur papalengkingan kursi engke balik ditanya lila-lila teuing pangaosan teh naon maneh nyarek pangaosan ka aing murtad belegug sia teh nah tina ladang ngaji jadi nyarekan salaki. Matak ibadah mah lain nu katempo, lain nu kadenge, ibadah mah nu karasa. Lamun memang ieu pangajian jadi ibadah, mungkin ieu nu hadir aya 5.000 mah leuwih. Ti dieu nepi ka ditu taroh ngaluarkeun duit 10.000, geus boga bijil angka 20 juta. 20 juta beulikeun kana beas. Aing mah curug jeung ucing teh gede curug. Lamun penting ieu menang duit 20 juta beulikeun kana beas isuk teh bagikeun ka fakir bagikeun ka miskin bagikeun ka yatim ladang pengajian ayeuna kareueut karasa ku jelema anu teu hadir. Well parantos pengajian nepi ka dinya nyaho urang oge matak diomongkeun teh matak hirup mah innallaha ma'an. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep ai jadi jeung nu petot kan bae hirup mah kudu bareng jeung Allah narimakeun we petot-petot ge salaki ibu da alus ge anu batur malahan mah hikmahna mah talung jeung nu petot ibu nu kasep bari beunghar hiji galak timuru kadua WA na loba dipariksa lamun kapangi sayang-sayangan di blender naha amok nya kasep nya beunghar mun ibu boga salaki lamun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana tong hayang-hayang teuing kanu kasep bari beunghar nyanyautan jajantung galak timuru sumping coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeut malahan dina WA na kapangi sayang-sayangan bikeun kasih itu geus bosen aing kitu kasih teh ieu teh ngaranna hikmah matak hirup manusia paingan atuh Allah nurunkeun panyakit hikmahna supaya manusia reureuh tina doraka ibu popolotot ka salaki keun Pak tong dilawan engke ge eureun di mana geus belek. Jadi Allah nyiptakeun panyakit teh supaya manusia eureun tina doraka. Matak ceramah kuring mah bisi rek doraka jung. Bisi rek nyieun kamaksiatan pek. Engke ge eureun lain ku ustad, lain ku kiai, lain ku ajengan. Kusaha eureunna bakal aya Allah nu ngeureunkeun. Bisa jadi dibere penyakit nu heubeul, bisa jadi ekonomi murag, bisa jadi perkara anu moal nu teu munasabah ka urang bakal kajadian. Matak leuwih hade eureun ayeuna daripada engke Allah ngaragrageun hiji panyakit nu eueuh ubareunan. Laras ya. Demi Allah. Matak lamun ibu boga salaki kasep bari beunghar aduh ini kamu lol budak parawan murag lipstikna dicopot ku salaki ibu ceuk itu si neng teh nuhun om kumaha ceuk salaki ibu sami-sami da ngajatat atuh ibu pira kadar nyebut sami-sami ceuk salaki mah bade tiung sani-sani mah bade selop sani-sani hayu atuh urang wih sani-sani isukna habene sani-sani ari ibu damang kunaon sami-sami kunaon bet kitu timuruan Pak
Coba yang nu petot boro-boro lipstik nu dicokot dek nuturkeun situ ge jung. Aya hikmah di balik eta. Matak jelema anu pinter lain hirupna ngarasa di alam dunia, tapi jelema pinter mah hirupna teh geus ngarasa di akhirat. Dihina di dunia menyeri, diledek nyeri. Apaan hukum akhirat mah dihina teh untungna kaalusan batur dibikeun ka urang, kagorengan urang dilebok ku si itu. Nya. Matak lamun bapak dihina batur teh seuri we. Angguran mau omongkeun lebok gitu tah. Dek salat batur, dek nyieun kahadian batur, tapi sok huna hina ka batur, punten amal ibadahna beak dibikeun ka urang, kagorengan urang dipenta ku si itu. Bikeun. Matak alusna jelema mah tong sok huna hina. Atuh ibu wajib tu marima, awak gede, tarima we. Entong dipoto make jeung nyangeyeng sagala. Cintana ha ibu dipoto nyangeyeng, ngarah ka tempo langsing eta teh penipuan. Aya dina foto langsing nak kieuna kuat jiga drum di jalan. Hirup pasing bisa narima kana kanyataan Pak. Dek miskin dek beunghar. La ilaha illallah. Tidak ada keputusan terbaik ibarat keputusan Allah. Bener. Batur beunghar geus jadi keputusan Allah. Urang panas ngadon lieur Pak. Batur nyeun gedong urang nu nyeri hulu. Batur meuli mobil urang nu ratu gangen. Batur meuli sawah urang nu muntaber. Batur nyeun imah modar weh. Jadi ternyata orang disiksa lain ku Allah, lain ku dulur, lain ku tetangga, lain ku baraya. Orang disiksa tetah ku panas nah hate sorangan. Matak tong sok panasan ka batur bisi satruk. Geuleuh atuh da. Geus jadi keputusan Allah mah moal bisa disalahkeun, Pak. Nana gerhana, nah katempo pi ustadeun dah henteu. Naon bedana kuring jeung pun lanceuk? Kang Paru sarua. Asli. Situ percaya mah. Merek ustad dan bu, manya ya ustad kieu. Di mana-mana ge ustad mah udang badag gamis ngangsar, sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan kitu teh panarang tung wilujeng sumping al mukarrom, pan ka urang mah saja jalan. Well, kuat eueuh assalamualaikum. Bieu daratang ka bumi DKM panya teh marenta doa, lain marenta dipoto. Nah, kuring teu ciri ustadna, teu ciri kiaina sabodoh. Hanya sebatas dunia nak, tapi nungaran hirup kumaha laku lampah keur akhiratna. Tayana ibu geus bisa ditiung, hayang ditiung jeung akhiratna atuh. Ulah ditiung ukur tiung ieu. Pek tuluikeun ditiung ieu da alus, ngan tiung teh pan artina teh munian, bunian panonna, bunian ceulina, bunian bibirna, na teh era tiung gede popolotot ka salaki. Na teh era tiung gede tapi kana gosip beuki. Na teh era aya tiung ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan diomongkeun wae ku urang eta tiung nu mana nu dipake. Aduh, bapak-bapak jika nu satuju cenah ngadenge ceramah kieu, da kieu cenah ka ibu kita lebok. Jadi aya makna di jero, Pak. Lain sebatas kopeahna, lain sebatas tiungna, tapi aya makna di jerona. Urang bisa deuk kopeah tuluikeun entong dilaan. Ngan catet kudu bisa jeung di kopeah jeung eusi-eusina. Ulah di kopeah tapi pasea keneh berarti sirah di kopeahan tapi eusina henteu. Allah. Huhuy. Kenah aya ceramah loba nu eungeuk teh demi Allah. Mata hirup bareng jeung Allah teh hese. Innallaha ma'ana. Hirup teh kudu bareng jeung Gusti. Hese. Jadi randa ngora-ngora budak jadi korban sanu dituding Allah lain Allah ibu goreng adat. Da salaki ge hayang ibu ke pemajikan nu soleh ya Pak. Ieu mah lamun pas sehat teh dasar bebeakan ka salaki teh si Bagong. Kumaha ceuk salaki naon nyebut Bagong berarti urang sapeupeting hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak Mama Bagong Bapak Bagong ari abdi anak begu sajang. Rag-rag talak budak korban nu dituding adalah Allah lain Allah ibu goreng adat. Coba lamun pasea jeung salaki teh ala bidzikrillah tatmainul qulub jelema nu bareng jeung Allah mah teu boleh dikir ka Allah sanajan amak wirid amak ka salaki tagogeun beungeut ibu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi. Nah, dianggapna kaasupan jurig jarian tuh. Gebro duit 2 juta tangkep ku ibu bari pok nyarita sadaqallahul adzim.
duit menang rumah tangga teu lapur. Itulah fungsi manusia nu bareng jeung Allah.